kamu keterlaluan. Kamu ngacak-ngacak, tai. Mang, kenapa tuh dia teh? Lah, keur kieu we ya Karsel Panglima. Lain ulin atuh Mang, Karsel mah. Lah, ulin lagi gairah Panglima jeung batur. Oh gairah. Tah, kebenaran Mang. Penambah gairah mah ieu poteuy. Peuteui. Aya kitu peuteui mantak nambah gairah. Mang boroning ku gairah, libido gen bisa naik ku poteuy mah. Anjir, kitu eta peuteui mantak naikeun libido. Kieu kacida Mang jang naikeun libido mah. Anjir, kebenaran kacira tuh urang butuh geus lah urang beli tah 5.000-an. Nah, untuk kira-kira 5.000, 9.000 kadiekeun. Lah, nu kitu patut meuni mahal-mahal teuing Panglima. Lah ieu mah ai arek, cenah naikeun libido. Lah, mana meuli celembeng kacida geus kadikeun lah 9.000 ya. Tah, kitu tuh. Tah ieu poteuina, urang teh nya. Heuh, nuhun. Waduh, lumayan ya jeung naikeun libido mah euy. Mang, tong poho pakai sambal jeung asinan. Oh, siap Panglima. Anjir, beki Mang Perang wae itu aing dina kasur euy.